Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Ab'adus sholati ari pirang-pirang sunnah abadna salat sab'atun eta aya 7. At-tasyahhudul awwali tegasna kahiji tasyahud awal, wa qu'uduhu jeung diuk tasyahud awal, wassalatu jeung maca sholawat ala nabiyyi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi dina tasyahud awal, wassalatu jeung maca sholawat alal ali ka pulawargi fit tasyahudil akhiri dina tasyahud akhir, wal kunutu jeung kunut, wa qiyamuhu jeung nangtungna kunut, wassalatu jeung maca sholawat, wassalamu jeung kasalamatan ala nabiyyi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi jeung pulawargina Nabi, wa sahbihi jeung sahabatna Nabi fihi dina kunut. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Tabtulu batal naon as-shalatu salat bi arba'asyarata kalawan 14 naonana khislatan tingkahna. Bil hadasi tegasna kahiji ku sabab hadas, wa bi wuqu'in najasati jeung ku sabab tumibana najis, illam tulqa lamun teu dialungkeun itu najasah halan dina pada harita min ghairi hamlin kalawan henteu dibawa. Wangkisyafil aurati jeung narima kabukana aurat, illam tustar lamun teu ditutupan itu aurat halan dina pada harita. Wa nutqi jeung ngucapkeun biharpaini kalawan 2 huruf, au biharfin atawa kalawan sahuruf, mufhimin anu mere paham, amdan barina ngahaja. Wa bil muftiri jeung ku sabab anu ngabatalkeun kana puasa, amdan barina ngahaja. Wal aklil katsiri jeung barang dahar anu loba, nasian barina poho. Wa salasi harakatin jeung 3 pirang-pirang usikan mutawaliyatin anu tuluy-tuluy, walau sahwan jeung sanajan eta poho. Wal wasbati jeung luncat, al fahisyati anu kacida, wad darbati jeung neunggel, al mufritati anu kacida, wa ziyadati ruknin jeung nambahan rukun, fi'liyin anu bangsa pagawean, amdan barina ngahaja. Wa taqaddumi jeung miheulaan ala imamihi ka imamna si jalma, biruknaini kalawan 2 rukun, fi'liyaini anu bangsa pagawean duanana. Wa takhallufi jeung tinggaleun bihima kalawan ruknaini fi'liyaini bi ghairi udhrin kalawan tanpa udhur. Wa niyati qad'i sholati jeung niat megatkeun salat, wa ta'liqi qad'iha jeung nyantelkeun megatkeun salat bi syai'in kalawan perkara, wa taraddudi jeung mangmang fi qad'iha dina megatkeunana salat.